Aduh, cangkeng karasa deui heubeut terima kasih aduh. Alah, kudu diubaran deui ku tuluy limun. Tong sadari wae atuh aing ngomong tuluy limun wae geus seureurikeun. Naon seureurikeunna tuluy limun. Alah, ampun aing. Alah, dek ka Manura ceu euy. Oh, ayeuna geus di perbatasan ieu teh. Nya. Alah. Jeung tunuh deui ngalah. Heuh. Lir pendra. Barang nujur magan sapratane pun aya nu kakalayangan di awang-awang nyaeta Senopati Nagara Manura anu kakasih Dewi Gorawati. Hiji istri denawa rayina Prabu Gorawangsa lumam mangwas pada neira katon mangwas pada pada tumarangan nampu pada tumarangan nampu mawas pada nerakatun pada tumarangan nampu sumuruk di Megawilu aja selang Mega nganci bisa jabaning langit dedeting anak Prabu anak bibi kasep mudah-mudahan hidup teh sing buru-buru pangih jeung anu bakal ngaruksak hidupnya teh budak bule budak hideung nya teuing sabab numutkeun impian hidup impenan hidup cenah anu bakal ngarubuhkeun ka kawasan teh lintang ti budak bule budak hideung budak kemar salasi ku bibi keur diteangan salajan di mana ayana diteang ya, nah saya si gereulung gitu kan, nunggu gereulungan naon manuk caladi gitu, hah? Caladi si Sunang gitu nunggu gitu. Oh, sedang manuk tardi jeung si Sunang, barang ningali kahanap aya. Jalma nu cingjaran tu nyaeta Raden Bima Raden Arjuna Semar Badranaya disarengan ku Astra Jinggadawala katingali sidik ku ieu Dewi Gorawati yen Semar hideung Dawala bule towat duh sora naon dah eta teh sora naon pot dan sora naon dengekeun ku maneh sada benang teh nah tetatu tobat aya aneh ka bina-bina nah aya ku bagjar lah naon si lain can ngomong ti tadi lain keur ngintip eta sora ti mana datangna sora naon sih si siling euy dengekeun euy sada sarung can bagikeun sada THR sada tunjangan hari Rebo nya euy wala dia balat hinggih tinggali di hareup aya budak bule budak hideung tewak buru-buru ka itu buru-buru tewak
alah dibolak-balik begitu. Ya kali itu. Bingah amarwata suta bagian. Bingah amar wata suta. Bingah kagiri-giri laki atin nirah kingkang haningali. Ya ingkang haningali. Ya ningali. Dulu itu ayah anak. Dulu itu budak hidung syat. Maka yang nyumput kan ubala. Nah, kuring di perong naon euy? Sia budak bule. Yes, sanes budak ieu masieun. Geus kolot. Budak geus kolot ke tara ulin model kieu. Itu budak hidung sia susulumputan ka itu. Eta teh sanes budak bapak kuring teh kolot. Naon maksudna teh? Budak kolot oge daek di baju. Sia. Naon itu denawa. Aing keur neneangan budak bule budak hidung deuleu. Itu budak hidung eta budak bule dek dipaehan ku aing. Anjeun teh patugas di mana? Aing di Mandura. Oh iya. Hayo tewak. Ulah dilelakeun ulah dibawa omong. Anak apa, Pot? Gan? Anak apa? Anak apa, Gan? Ontong ngalelewes ya. Anak apa? Apa anak? Dicekek ya. Naon dirancakek? Nanaonan teu Pot. Gan, kieu we ah. Ya damang. Tuh. Ayo tewa. Was, naon ieu? Kurang ajar sia budak bule, ka mana sia budak hideung bieu? Pasrahkeun. Kurang ajar binatang eta. Maneh saha ngaran sia? Dewek. Dewek saha dewek? Ai maksudna siling naon teh? Maneh bapananya? Bapak anu mana? Itu bapak budak hideung jeung budak bule. Itu nu hideung bapak dewek. Munyak sia budak aing ge nyaho. Meudeuk kolot oge boga gawe. Aduh ampun euy. Ieu teh kunaon mun teu meunang eta dieu? Mun lumpat teh mah teu meunang lumpat. Namun eleh mah teu meunang eleh. Namun ngalamun teh mah dewek teu meunang ngalamun ieu kumaha teh? Kurang ajar ya Allah. Kurang ajar. Ari maneh teh saha ngaranna? Aduh deuli ieu. Aduh. Nya sok sabejakeun ngaranna maneh saha? Dewek. Mandra. Mandra. Maunya mandra kieunya pare sederek. Ai kitu naon? Itu sia budak bule budak hideung lamun dipasrakeun ka aing syukur teh dipasrakeun sia bapana dibodaran ku aing mah. Saok sia marokana cowanieun meureunnya pamirsa. Tobat euy. Ai siling teh budak kolot. Maka jeung budak kolot nanyakeun budak kolot aing teh geus boga gawe nanakeun aing teh geus dewasa. Sia eta geus boga bayaran siling. Ya can katarima THR ge can katarima. Kumaha atuh teu ngamuk. Nama teh ngamuk teu etis teuing da bakal dibere. Ya ngamuk mah urang
urang teh kudunungan bakal dipikang ewa tuh ku sararea bakal diomongkeun ngarusak pangwangunan nu geus aya nama keng kudu ngamuk penta mah penta we ku cara ramah tamah ku cara sopan santun ulah kumaksa mudegna ge dewek nu ngomong kitu mah lain si laing pan si laing mun rek ngarusak ayeuna ayo apan mi heulaan si laing ya oge aku sia jempe wae oh iya iya Ceng bulu keleng aing didudut meuning nyeri sia kurang ajar sia bejakeun sia ka nini aing sia nini aing tukang telu oh bejakeun ngan nini sia kitu sia kurang ajar kurang ajar sia sia aku Bima Bima orang kapinu gawe dek dipasrahkeun sia aya budak bule jeung budak hideung beda deuleu eta teh lain budak kolot jeung aing oge kolot itu kene montong nyen rupa-rupa alasan yo ya jodat sapiot gol woi aduh Gusti sadaya kulan Gusti sajumlah wala dia bala tamtama dempak aya jelema anu jangkung gede ngaranna teh bemo di mana palih ditu kulan Gusti ari itu jelema anu kasep-kasep saha budak ngora eta teh ngaranna teh Arjaun cenah mati astina teh kulan Gusti dah tobat teh omat eta mah hiji ulah dikukumaha iwakeun eta mah keur kami nah Gusti ari ka abdi alim si kurang ajar haling ribut ieu Arjuna Bima asta jingga dawala Semar diudag-udag denawa sapratanepun ieu Bambang Narayana atanapi Raden Narayana dumugi ka ieu tempat bade ngajugjug ka Argasunyo naon aya ribut naon ieu kejadian naon murang kana melang nokiana ayeuna teu balik
banget cocongan eta dibantun ka raja galung mengepejaket sosonoan teh neni sakedah deui pajang ke jalan kaki meser kupati kabonan bapak jauh pamiwang sul ulah ngupat kawanan kaget kunira ane ngali kaget kunira ane ngali ingkang samya ngalaga ingkang samya ngalaga ya lawan Raden Narayana kaget anu taya papadana ningali anu dikepung wakul buaya mangap nanging seueur wala dia bala tamtama manu Radenawa anu pabala taklir pinang hurang malulu hebat eta gerakanana satria jeung eta jelema nu jangkung gede biasana mah boyot tapi ieu mah geuningan gagah luar biasa saha jeung urang mana ieu Raden Narayana emut kana Purwa Daksina Purwa Wiwitan Daksina Wekasan lajeng ningali dina gambar lopian nah saha ieu jalma urang mana Sinandak Mamat Madugia Malasew Sinandak pusaka Kang Linewi ya Kang Linewi barang katingali dina gambar lopian yen ieu teh saderekna nyaeta Arjuna sareng Bima putrana Dewi Kunti Nalibrata Gusti nu Maha geuning ieu teh putra Bibi Kunti aduh yakin bakal dibongohan itu Arjunaku hiji dedemit awewena kelong wewe awas lajeng wae ieu Raden Narayana ngabar pusakat sakra udaksana rasakeun kurang Maru jangkung gede karena Nabi rasakeun kurang ajar balasan ti kaula hutang pati dibara pati hutang wirang dibaya wirang wala dia bala tamtama kaula nepi ka pabalatak jiga pirang hurang maruru kurang ajar bangsat ayeuna kene bakal dirontok ti awang-awang bakal dianyutkeun pejit maneh bakal dijieun bawa polisi sirah maneh kurang ajar Bima rasakeun kurang ajar jeung kaula meuni geuleuh-geuleuh teuing itu ka jelema nu diiket kurang ajar pisan aing keur bongoh beri suntrungkeun ka balong kabina-bina teuing aya kabina-bina teuing teh kurang ajar meuni geuleuh lamun beunang sia diacak-acak pejitna ku aing
jeung teu sakata jeung ceuli aing digere. Nah, asa kabeda-beda teh sugan aing hileud. Hileud anu dikukut ku Dedi Halimi. Si horeng itu si kurang ajar rasakeun kurang ajar. Stiker sayang tumamparan ieu Dewi Gurawati putus riwayat nyata kasabet ku sakrau daksana ti korona pisan tobat aduh Gusti duh disangka ari Yuswa bieu kokoceakan ayeuna parantos ngantunkeun deui murileung matana ka luhur Gusti. Nah, nen dugi ka kieuna aduh ieu juragan kelong wewe nepi ka kieuna nya teuing Gusti. Gusti Prabu Kang Sadewa nguningakeun ieu. Tuang bibi Senopati sampun masing pati tumakaning kuat. Kaulanun kula aya jelema anu suka anon bebela aing dek dibongohan ku kelong aya panah nyasar kana ti corona sampun masing pati teu makaring perlaya kan itu awewe nu bieu teh sampun mati naon aya sampun teh kan aya sampun teh naon sanes jepit tobat tong bodo repot geus teu nyari maneh teh kumaha atuh teh abdi bade dipecat moal margi abdi tos teu nyari nge abdi bade ngundurkeun diri ayelah kumaha cogan ieu saha ieu keke itu saha nu lempang ka dieu pot dawala abdi kulan saha itu moal tukang kiridit mah kitu nya buah pagawe kebon dek nagih sing ulah kemana karep ngomong cih mun teu relevan sih ngomong cih jauh-jauh itu saha amuing ujang saha deui itu juning ka dieu Yai nyebut Yai saha ieu Arjuna lan Bima ieu Akang Narayana ieu Akang Kresna putrana Kangjeng Rama Prabu Basudewa. Ois si Kakang Jaliteng. Aduh Kakang ngahaturkeun semasungkeum Rayi Arjuna. Duh ditampi nuhun Rayi kumaha Bibi Kunti Damangi sae kaulanun Kakang Mas tah dengekeun batur menyebut kalanjut teh Kakang Mas atuh sia mah kadewe Kakang perak atuh tenepi kana emas oge atuh ieu teh putrana Gusti Prabu Basudewa ieu saha ieu Yai ieu teh Kakang Semar Pawongan sareng itu Dawala Pawongan yo kadewe kan disebutkeun nya dewe kudu ngundurkeun diri teh euy geus apa sih dek mah hayu urang lumampah ka arga sunyo nyamper Kakang Balarama kalayan urang langsung ka widara kandang nepangan Kangjeng Rama teu nodama kaulanun ya alhamdulillah tepang sareng saderekna deui ieu nya ieu lalampahan Raden Narayana ngalalana urang cekapkeun ka dieu kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka